Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teu aya deui amal anu panggeulana ku Allah ditampa nyaeta iwati sodakoh. Itunya. Di mana hati urang tenepi, di mana amal ibadah urang sadaya seueur ditolak ku Allah, terkecuali ibadah sodakoh anu bakal ngadobrak kana pangapana teu ngobulna Allah Subhanahu wa taala. Itunya. Ku sodakoh mah insyaallah hiji bakal nolak balai, nu kadua bakal terehna ditampa ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jalmi beunghar anu bager bakal pangheulana ka surga. Jalma beunghar bager karena syariat agama bakal pangheulana asup ka surga. Dina hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hartosna kieu, bakal parebutan nu kahiji ulama, nu kadua agnia, nu katilu maot syahid, nu kaopat fakir miskin. Bakal parebutan cek anu maot syahid, Gusti abdi anu layak pangpayuna lebet ka surga teh Gusti. Nah anjeun pangna nyebatkeun kitu pang paling layak lebet ka surga pangpayuna. Saur anu maot syahid, abdi terang tina katerangan bahwa anu maot syahid tanpa hisaban bakal janten ahli surga. Ti mana maneh apal katerangan eta? Ti ulama Gusti. Atuh kitu mah ulama heula. Ulah suul adab, ulah goreng adab. Gitunya munur maot syahid deh. Teras cek anu beunghar abdi Gusti anu layak pangpayuna ka surga mah. Sabab abdi di dunia daek ngabangun fasilitas agama, madrasah, masjid, kiaina diperhatikeun, sagala rupana diperhatikeun, maka abdi nu pantes lebet ka surga. Ti mana anjeun meunang katerangan eta? Ti ulama. Atuh ulama heula ari kitu mah. Teras fakir miskin, Gusti abdi teh ridho dimiskinkeun ku Gusti. Abdi tawakal, abdi janten jalma anu miskin, kasobaran abdi cicingna kamiskinan luar biasa, maka abdi layak lebet kana surga Gusti. Di mana anjeun apa? Ti ulama. Atuh ulama heula. Ulama ditaros, wahai ulama anjeun nu paling layak lebet ka surga kami. Anjeun lebet pangpayuna. Cek ulama Gusti ke heula abdi mah teu pantes lebet kana surga Gusti pangpayuna. Sabab abdi tiasa nyiarkeun agama Gusti, tiasa nyebarkeun agama Gusti, difasilitasi ku para agnia, ku jalma-jalma anu beunghar. Lamun teh mah abdi teu aya madrasahna, teu aya masjidna, teu aya majelis talimna, abdi moal bisa nyebarkeun agama, moal bisa nyebarkeun syariat agama Islam, mangga anu beunghar heula pangpayuna lebet ka surga. Siap janten jalma beunghar anu bageran. Siap. Gitunya.